Panhareupeun imah teh baheula mah aya kibling jeung daun wera. Eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era. Nya baheula imahna setengah badan hanak temok luhur bilik curcor cai harerang. Di papaes malah mandar kembang warna-warni matak resep nu ningali matak betah anu nyicingan. Batur make parabola ieu para seuneu ngelun we geuningan. Batur imah minimalis ieu mah bilik kinis. Panahin jalmi nu beunghar mepanto teh ditutupkeun teh gableg. Anu biasa-biasa mah ditutupkeun teh malarang. Teu cara nu beunghar gableg. Buka we dapurna koreng. Aya nu beunghar koret. Besa